Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Al-ayat. Hadirin kaum muslimin, nupang mulia-mulia na manusia teh si horeng manusia nu jadi abdina Allah. Ciri kamuliaanana nu kahiji dugika diisrokeun jeung dimi'rajkeun ku Nu Maha Suci. Ciri kamuliaan nu kadua ieu jagat ku pangeran dititipkeunana teh lain ka manusia nu jadi abdi setan, tapi dipihapkeun dititipkeun ka manusia nu jadi abdina Allah. Sina dieusian ku abdi Allah, sina diatur ku abdi Allah, sina dibangun ku abdi Allah, sina didalahar rezekina ku abdi Allah. Eta kebagjaan dunia, kebagjaan akhirat moal boa surga buruhna. Kauninga ku sadayana di sawarga mah eueuh salamar-lamar acan manusia nu jadi abdina setan. Sakali deui di sawarga mah eueuh salamar-lamar acan manusia nu jadi abdina setan. Sabab sawarga wungkul eusina teh manusia nu jadi abdina Allah. Anu janten persoalan dina danget kiwari taya sanes iwal ti urang sadaya ngajerit ka Nu Maha Suci hayang teuing urang sagarwa putra putu tatangga jeung baraya pinarengan sing jaradi abdina Allah. Sumuhun Pagojali da abdi ge ngarti jadi abdi Allah teh mulia, nganu jadi masalah mah kudu kumaha carana supaya abdi sareng pun bojo pun anak bisa jaradi abdina Allah. Kitu pan perkara sana teh meureunnya. Di mana urang terang kana hiji perkara sok kabita, di mana geus kabita sok nanyakeun kumaha carana mibanda. Model ibu mun kaungan putra parantos dewasa biasana sok didangdanan budak teh buuk panjang meusan diteuk-teuk. Curiwis mausan diperengkelkeun. Mun boga duit dikrel, teu boga duit pan cungkir dibeuleum. Jig nyai ulin ka jalan, ngarah naon tah? Ngarah ka temong. Usaha ku lalaki. Ari geus ka temong ngarah lalaki ka bita, ari geus ka bita ngarah mibanda. Tadi mana lalaki ka bita pasti nanyakeun anak sahanya euy. Anak si anu kumaha carana supaya dibikeun ka urang pan kitu meureun. Kusim kuring didagangkeun abdi Allah teh mulia. Kaum muslimin bakal nanya kumaha carana supaya abdi sakulawarga bisa jadi abdina Allah. Walaranana gampil pisan lamun hayang jadi abdi Allah sing daek di kitab we ku Kangjeng Nabi. Sabab para nabi umumna, Nabi Muhammad khususna tugas nu paling pokok lungsur ka alam dunya teh dipiwarang ngagiringkeun manusia anak incu Nabi Adam ulah kagok jeung tong dipilihan kolot budak awewe jeung lalaki, nu kaya jeung nu miskin, rakyat jeung pejabat, citak sakaligus sina jaradi abdina Allah. Ku sabab kitu lamun hayang jadi abdi Allah sing daek dicitak ku Kangjeng Nabi. Kasim kuring pernah aya nu naroskeun bari satengahna negor. Pagojali teh kawas nu ngimpi dicitak ku Kangjeng Nabi, pan nabina ge geus eueuh di kieuna. Kusim kuring diwalem ulah leutik ati sanajan Nabi geus eueuh pan aya ahli warisna. Nah Kangjeng Nabi boga ahli waris cek nu nanya. Kusim kuring dijawab lain boga geryek aya di mana-mana. Saha ahli waris Kangjeng Nabi? Persis jelema cara urang. Ngan bedana teh dina mastakana pinuh ku ilmu pangaweruh, dina atina heureun ku kayakinan. Tingkah lakuna teu loba teuing sarekeun Allah. Nu kitu disebut ulama. Sedengkeun ulama teh warasatul anbiya, ahli waris Kangjeng Nabi. Taku si eta ayeuna mah di kitabna teh.
Nabi saeun kitu ulama sina nyitak jelema sina jadi abdi Allah. Bisa kabina-bina sabab dilatih ku Kangjeng Nabi. Kunaon nyitakna cek nu nanya. Nya moal buah nyitak mah tiba heula deui ka ieu ge ku loyang. Ngan pedah lain loyang kaleng tapi loyang agama. Agama nu mana atuh kudu nu bener. Dan loyang ge nu dipake nyitak kue pan ulah nu karatan kudu nu bersih. Bisi tepak hanyirna kaleng kana kue. Agama nu rek dipake nyitak manusia sina jadi abdi Allah teh atuh kudu agama nu bener. Nah make disebut agama nu bener na aya agama nu teu bener ulah cekcok seueur pisan. Nu mana atuh ari agama nu bener teh? Nu datangna ti Gusti Allah. Nah make datang ti Gusti Allah na aya agama nu datang ti manusia. Agung pangapunten Pak. Di negara-negara nu geus maju mah industrina kana agama nu datang ti Allah teh teu pati resepeun. Mung we bosen. Akhirna mah tepi ka nyarieun agama kumaranehanana sorangan. Lain saeutik agama meunang jelema. Kade bisi pahili urang dieu. Nu mana atuh ari agama nu datang ti Allah? Anu boga kitab suci. Nari batur teu bogaan kitab suci, boga akuanana mah ngan ieu mah aya bedana. Naon bedana teh? Kitab suci na boro-boro make kudu bisa dirobah ku leungeun jelema saayat dua ayat alif pahili jeung nun bakal kapanggih sabab ayat suci na dijamin ku Allah tina pamalsuan leungeun jelema jin jeung iblis. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Iya pahili jeung wau kapanggih Bu. Beda kitab suci Quran. Naon kitab suci nu dijamin ku Allah teh? Al-Qur'an ngaranna. Taku Qur'an dicitakna teh. Na Qur'anna kudu ditangkolokeun ditapolkeun dina mastaka tiap jelema. Atuh moal kapabrikan nyetak Qur'an ke 150 juta jelema di Indonesia. Kitu mah cacing ge ngadadak buluan. Sing uninga ari Qur'an teh puseurna sumberna agama Islam. Eusi pokona nitah bener nyarek salah dina bidang akidah jeung syariat. Nu kitu disebut ibadah. Taku ibadah dicitakna teh bisi hayang jadi abdi Allah. Sumun kapan ibadah teh loba rupana. Ceuk Pagojali sering diomong-omongkeun ka nyingkah-nyingkahkeun cangkang cau di tengah jalan bisi budak ti Soledad, pan eta ge ibadah. Kan tenan we loba rupana. Heuai ge ibadah dina Islam. Ngan ibadah teh aya tihangna salat ngaranna tah ku salat dicitakna cina jadi abdi Allah. Kita Pagojali anteng-antengan ngaji teh dicaritakeun salat, pangapunten teu leuwih ti salat. Eta emut simkuringnya. Sok cerewet panjelema zaman kiwari mah ari kiai meuni umur seubeuna nyaritakeun salat teh. Di masjid nyaritakeun salat, di buruan batur nyaritakeun salat, Rajab Mulud salat. Di gedong nu mewah nyaritakeun salat, di saung nu pegek nyaritakeun salat. Na eueuh dicaritakeun kitu pokna. Usim Guring dijawab, Quran teh 30 juz, beak umur nyaritakeun eusining Al-Qur'an. Cenah naha atuh nyaritakeun we salat? Atuh cek Sim Guring dek naon nyaritakeun nu sejen da salat ke pancan sararea leuh. Urang ge karek kamari ieu diajarna. Pan rata-rata jelema kiwari mah mimiti hideung daek salat teh umur 40 tahun teh. Eta teh mimiti diajar. Salat teh laanan pan eta tihangna agama. Derag-derag nyaritakeun zakat jeung puasa katut haji di hareupeun jelema nu can ngarasa sujud pan ripuh tong wakamulidasi ari can boga calana imadasi semetuur ngan ditaranjang pan tilu meureun ramaina disage dengan eta kapan hikmat tina peristiwa Isra jeung Mi'raj teh hakikatna mah nyokok jeung ngamuara kana masalah salat. Jadi tepat pisan lamun memperingati Isra Mi'raj caritakeun salat. Nu mata keur urang gangguanan mah salat mah geus teu aneh Pagojali. Nya kaharti ku akal. Nu mata loba barudak ora nu can kabitaeun ku salat ge. Da puguh kana salatna ge can aneh-aneh acan. Siga heureuy nya. Kedah aneh Pak kana salat. Leungit aneh moal kabita di mana geus teu kabita boro-boro hayang nurutan dititah ge asa disiksa. Bibitna mah aneh. Jelema nu iman kandau mah boro-boro kana salat ibadah pokok. Kana adzan teu waleh aneh. Wartosna ieu mah. Sayyidina Ali mah di mana ngadangukeun adzan teh lambaina teh dugi ka garing.
siga bangsat diberi polisi di mana keur barang tuang teh diecageun tuangeun diutahkeun nu tos dina baham geuwat nyambut adan dilelewe adan teh Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sono kana adan aneh ngadenge adan leper salirana reng si adan geuwat disambut Allahumma rabba hadhihi da'wati tammat jeung saterusna sok urang dugi ka kiwari pan urang mau boro kana adan kana salat ge teh aneh nih komo kana adan da teu saeutik kolot nu wani mareuman radio nu keur adan di jerona paruman adan teh da kitu tiba lagi anger laguna teh reun adan teu aneh teu sing urang mah ku adan nu matak di mana salat tara make adan teh hokna bosen nya urang oge kita sok aya aneh kana adan teh sono dina bulan puasa mah sono pisan malah bulan puasa mah adan teh didago-dago ti asar keneh eta teh asal lila-lila teuing adan teh gitu malah budak cilimit mah radio teh diputer-puter gelombangna ka Surabaya sugan we aya adan magrib tabu opat kedah aneh kana salat nu moy bapak dek angkat netepan teh sing aneh salira teh sing pi aneheun kulawarga dangdos entong ari moro ketok-tok di dasi ting mah da teu galib di urang mah angwan nu representatif we boga kampret meunang nambal ge dibersihan kagungan sinyang di beubeurang sing pantes kampretna dikancingkeun kopeah sing lempeng cuma kopeah malang buuk teu dicukur kumis rogok pacampur nu hideung jeung bodas 7 mulut kampretna ge teh diseuseuh bari teh dikancingkeun heug teu make kaos sang-sang acan kancingna geus tilu rupa nu hejo nu beureum nu komen iga ranteng siga gambang takoleun budak urang dek aneh kumaha teu kabita teu sing nempo salat akina siga kitu ari aki-aki nu geus pikun mah teu salah nu kacida salahna mah anak nu jagjag jeung pamajikan nu masih kena eling beuteung gadang-danan bapakna supaya salat napi kabitaeun anakna nu mawi sakali deui seueur barudak urang nu teu kabita ku salat teh tacantang tu nyewa kana salat tapi nu jelas mah teu kabitaeun pangna teu kabita salah urang jeung salah barudak bongan teu aneh kana salat aneh teh akar mun dina tatangkalan mah ari kabita tangkal ari nurutan buah boro-boro buahan tangkalna ge garing akaran mah kedah aneh ngarah kabita di mana geus kabita insyaallah bakal nurutan leungit anehna leungit kabitana di mana geus teu kabita boro-boro hayang nurutan dititah ge asa disiksa da hakikatna mah lalaki kabita ku awewe ge lantaran di awewe aya nu aneh kusabab istri dibungkusan leuwih buni tinimbang pamegat tapi kapi aneh kan da jelema baheula mah loba nu tur wisem teh ngeuneng ting noong teh bakat tingku aneh ka awewe tapi kabarolong bilik teh dicai teh noong nu keur mandi jelema baheula ari budak ayeuna mah tara tuang toong kitu tara da teu ditoong ge temong kabehanana ayeuna mah atuh paingannya syariat Islam ngabedakeun awewe jeung lalaki papakeanana naon kira-kira aduh ka teuing ari hakikat misalnya nama Allah nu langkung uninga ngan lahiriahna ngan hikmat nu katempo wengi ieu sigana bae ngahaja ngarah awewe pi aneheun lalaki tapi ka lalaki kabita ku awewe di mana geus kabita lalaki hayang mibanda awewe di mana lalaki geus hayang mibanda awewe di dinya pisan lalaki nembongkeun rasa tanggung jawab ka awewe atuh awewe boga panyalindungan lalaki ugi kadibunian ku Allah teh awewe kudu leuwih ti lalaki pakaianana ngarah aneh lalaki mah ibu barang murah lalaki dasarnya nama mahal awewe jeung lalaki sok loba lalaki zaman kiwari di padesaan awewe teh kudu nyemah ka lalaki teh sabab lalaki mah mahal hiji berbanding 8 kitu pokna teh pinyerieun awewe teh nya sanyana mah mahal awewe jeung lalaki lalaki mah barang murah mah dek ngagoler sisi jalan ge sare sorangan jor teh teuing dek init ayeuna ka Gunung Halu nyalira tengah peuting kop badak kop meong lalaki barang murah
Awewe mah boro-boro atrok-atrokan tengah peuting sorangan bari ulin maksudna cacak ka Mekah ibadah teu idinin Allah jeung Rasulna ini teu diantur ku salakina atawa ku mahramna. Naon sabab? Barang mahal. Mahal awewe. Lalaki marek salat dibuligir tutup orat luhur bujal handapeun tur jadi salatna. Ngan teu sopan wungkul. Awewe mah boro-boro ukur nutupan udel handapeun lutut nolong rambut salamar bendu Allah. Malah ahli fikih mah kontan nyebutkeun teu sah salatna lamun sadar. Naon sabab? Barang mahal. Lalaki mah salat dibuligir jadi teu sopan we. Istri mah masya Allah mahal luar biasa. Barekah irungna tuh awewe di mahal-mahal. Aduh. Dasar rasa ibu lalaki mah murah ada barang loakan dong. Awewe mah mahal ka bina-bina. Namun aya namungna itu aya tapina. Eta istri sakitu dimahalkeun ku syariat Islam, dimahalkeun ku Allah jeung ku Rasulna. Duka tuh bisitunya. Bet keukeuh hayang murah we sakitu dimahalkeun. Lain syariat Islam, lain Allah jeung Rasulna anu ngamurahkeun ibu teh, da ngamahalkeun ngan salah istri pada umumna, generally, usually, pada umumna, generally, umumna istri teh hayang murah wae buka teuing atuh. Tah, kempes deui irungna ieu mah. Duka nyeri sing kuring menyeri ka bina-bina. Nyeri. Nyata kaleresan pansun biang tadi istri atuh dah. Jadi hingkul. Ku Allah dimahalkeun manehna yang murah. Eta ana geus dipake alat barang dagangan nu pangiri mah nyeri. Tarason sieun teu payu nginyum tongong awewe. Buligir, jepret dipotret. Jepatkeun di sisi jalan. Teu cangkeul-cangkeul jangan ngadapang seumur-umur sisi jalan. Cengklekkeun tarason dina luhur tongong biar tinggal geuning di jalan aya nya nyeri ibu teh dan nyeri tungkuring mah nyeri saha eta teh istri jeung aya deui nya eta bentenna istri jeung pameget teh ari pameget mah da lamun boga babaturan dihina teh da sok nyeri da kabungkur pribados keur masantren di Cicalengka tahun 50 santri itu aya 600 rerencangan nanyaan ka tetangga bogohun ka anak tetangga ditampik sapajodogan ulah boga salaki ka santri sia dek naon piraku nyatu cukup pukulhu kitu pokna teh atuh ditolak sapajodogan ceurik eta budak santri nu 600 teh ngilu nyambungan cimata ceurik sadaya dangdang turun kabeh rabeng balik ka lemurna masing-masing rek neangan pelet mangirikeun ka babaturan dihina ku awewe. Da awewe mah teu nyerieun babaturanna dihina ku batur teh. Henteu. Teu nyeri da. Ngajepat di jalan. Kalau ka dina atina teh, aduh halus irahnya aing rek kitu. Kitu. Duka aja. Odo sieun teu payu nginyeum waos istri sieuna gumujeng jebret dipotret tancebkeun di sisi jalan. Kata soca sieun teu payu namut soca jeung pangambung istri. Kaos kaki sieun teu payu namut sampean istri. Sisir harga 200 perak sieun teu payu namut rambut istri. Kutang sieun teu payu tong disebut BH da aki-aki mah teu ngartieun. Kutang sieun teu payu namut dada istri. Tapolkeun dina kalender ngajepat. Mani barunga teh istri teh nempok babaturanna dikitukeun duka teuing atuh. Dari pribados mana langsa perkara nuku agama Islam dimahalkeun nah bet hayang murah wae buka ceuk agama Islam ceuk syariat Islam bunian awewe sina naon sina mahal ngarah naon ngarah agung ajena dipayuneun pameget tapi kalau laki teh datang aneh geus aneh gede kabitana geus kabita pasti hayang mibanda di mana geus hayang mibanda bijil rasa tanggung jawab lahir batin dunia akhirat kumargi sakitu yuk
urang mika aneh ibadah Islam sing aneh karena salat sabab eta tihangna agama. Kami Nabi Nating Pak Ghazali da urang di masa aneh sate karena salat dari antara salat rintu kabitaku salat da kolot budak ke urang di mah tukang salat. Cek bapak teh. Ya maju cenah. Lumatak tu peti kasohor maju jadi di agama. Da pugu salat lagi karek jadi tukang. Pangapunten Pak, da tukang mah dongeng na maju di zaman Nabi Nuh tepi ka kiwari ge. Dan usok maju mah ahli. Dicitakna ku Kangjeng Nabi sina jadi abdi Allah ku salat teh lain sina jadi tukang salat tapi kudu jadi ahli salat. Istilah eta mah. Keur ngabedakeun kualitas salat. Jadi aya tukang salat jeung aya ahli salat. Lain sina jadi tukang salat tapi kudu jadi ahli salat. Cenahna naon bedana tukang jeung ahli? Teu pati gede bedana. Ngan wajib ka uninga keur ningkatkeun kualitas salat. Biasana ari tukang mah guruna minggawe hiji perkara teh galib jeung lumrah nu matak loba nu ngadadak eureun salat ge. Pan biasana di lemburna salat getol datang ka kota nu salat carang ngadadak eureun ari tak keneh ge. Nini geuning batu mah di dieu teu salat. Taun cecok ujan urang mah kumaha galibna we. Hayu we urang teu salat kitu. Naon sababna guru tukang mah lumrah jeung galib. Ari ahli mah lain wungkur lumrah jeung galib katut pangalaman guru nate naon ilmu ngagantung jeung nyalindung kana ilmu. Gerajing taroskeun ka tukang namal sepeda di sisi jalan. Mang kitu naon ari sepeda jari-jarina bet 42 barang murah ieu mun tambahan 100 mangarah kuat. Ngajawabna moal boa. Nah jang cereweding da sepeda mah ti zaman Nabi Nuh ge kieu we buktina tukang bae. Lamun ditanyakeun ka ahli mah geura teh nggak jawab bari make ilmu nggak jawab. Tanya tak ka insinyur. Nyur gitu. Nah, sababna ari jari-jari sepeda bet kieu bakal nggak jawab. Kurang ti sakieu buahna, leuwih ti sakieu balukarna. Jadi boga tanggung jawab ilmu sehingga jawabanna teh ilmiah. Cerewet ting Pak Ghazali nyaritakeun salat wae dek teh cerewet kumaha pantihangna agama. Eta jaga nu pangheulana dihisab sabada susuci. Ka urang Islam di mana geus beres nanya tauhidna, syahadatna beres, kakara ditanya ibadahna, pangheulana susuci jeung salat. Ahli salat mah da boga ilmu dina poe kiamat teh nagog we teh oyak bulu salabar. Lain teh izin ku Allah. Izin mah ka bina-bina ngan nagogna teh lantaran boga tanggung jawab ilmu. Ahli salat ditaros ku Allah. Nah mana make salat? Nah ngajawabna. Nun Gusti nu mawi jisim abdi salat, bawi raos jisim abdi, narima parentah salat. Tisaha pangeran abdi Gusti nu ngadamel bumi jeung langit, dunungan abdi. Allah ngaranna. Allah nu mana? Nu ahad. Nungan hiji-hijina. Da loba sia nu hiji teh, ieu mah lam yalid walam yulad. Allah nu teu anakan jeung teu incuan. Eta nu nitah salat ka jisim abdi. Allah nu ahad nu mana? Nu lam yalid walam yulad. Nu teu anakan jeung nu teu incuan. Allah nu la ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah nu tara pernah kaentupan ku panyakit nunutan ka jeung saeuleuk. Tah hayang teu sih boga pangeran sok nunutan rugi. Urang usum ngadoa manehna keur sare pan moal kadenge meureun. Da urang mah ridho sote boga dunungan ngaranna Allah nu tara kaancikan ku panyakit nunutan ka jeung saeuleuk. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Iraha bae di mana bae kumaha bae ngadoana asal ulah di tempat nu dilarang kadangu ku Allah da dunungan urang mah tara daekeun nunutan. Allah nu lahu ma fis samawati wa ma fil ard nu nyieun tur nu mibanda sarta nu ngarajaan bumi jeung langit. Eta Gusti nu nitah salat ka abdi teh. Kitu ngajawabna ahli salatna. Ngeunah ngajawabna teh. Nanyaho kitu maneh ka kami cek Allah. Dek teh nyaho kumaha Gusti pan Gusti dunungan abdi. Nu ngadamel abdi nu dijieunna. Nah papanggih kitu maneh jeung kami, rek teu papanggih kumaha kapan Gusti teh akbar ngarungkupan jagat raya. Hiji lorong perang satungtung jarum nu teu katingali ku kakawasan Gusti. Kan tenan we Gusti. Nu matak abdi salat unggal waktu ge. Nah neuleuh kitu maneh ka kami, nun Gusti agung pangampura ari nempok mah can sakali-kali acan.
Nah kunaon maneh teu bisa neuleuh ka kami lain lepat abdi kapan Allah menyarekna la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir kitu ngajawabna dina meja pengadilan Allah teh kapan cek Allah lain deuleueun ku mata tak kawaler ibu pan zaman kiwari mah pangeran teh teu bika sok kadeuleu teh nya buburinya jangan hejo koneng beureum siga sakotong pangeran teh ditolak ke Allah. Boro-boro cucungik maneh cek Allah. Nabi-nabi kami dipanggil ku kami. Dalil buncelik nempok ku panona. Allah mah la tudrikuhul absar. Wa huwa yudrikul absar. Wa huwa latiful khabir. Lain dengan ku panon. Mutlak batal jelema nu buncelik panona nempok ke Allah. Kotah tauhid catat. Cing tepi kasakarat tanya tet nabi teh. Sabab setan bisa ngagoda urang dina waktu sakarat cek setan teh ieu pangeran sia nu diteangan teh jelema nu teu nyaho ilmu acan mah nuhun atuh gok bubrag neraka jawab bu ibu la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir cek Allah teh da kami mah teu nitah salat ka maneh mah nun Gusti da lain Allah nu langsung nitah salat ka jisim abdi mah da abdi mah boro-boro jadi nabi mukmin ge pangpetot na Gusti diajar salat lagi deket ka maot kan gitu saha atuh nu nitah salat ka maneh nabi Gusti jenenganna Muhammad eta nu nitah salat ka abdi nah maneh make nurut ka Nabi Muhammad nun Gusti kapan Gusti nu miwarangna yen jisim abdi kudu nurut ka anjeunana atiullah wa atiur rasul kitu ngajawabna cek Allah lah maneh wau kitu jeung Nabi Muhammad sanes wau deui Gusti pan eta teh dunungan jisim abdi komandan tertinggi teh abdi salat abdi puasa abdi zakat abdi haji ge nurutkeun parentah ti Allah nu didugikeun ku anjeunana napa panggih kitu maneh jeung Nabi Muhammad ampun teuing Gusti ari papanggih mah can sakali-kali acan boro-boro amprok beungeut teu ngimpi-ngimpi acan Gusti atuh bohong maneh ngaku dititah salat ku Nabi Muhammad geuning eta teu tepung Gusti langkung uninga kapan Quran nu nitahna ari Quran wahyu Gusti nu didugikeun ka Kangjeng Nabi ti Kangjeng Nabi di kajisim abdikeun di antara eusina nitah salat ka jisim abdi nah boga gitu maneh Quran Gusti digangguan anu sae nu teu gaduh Quran ti kolot tepi ka budak ge unggal imah ge garadu Gusti ngantara dibaca untung diteununa ge teu dihanap-hanap di luhur lemari Gusti dugi kapinuh kuramat lancah teh lantaran tara dicokot. Dangge mah mal bisa baluang baliung teh mal galuang galeong ngajawabna teh lempeng we. Kajen teuing bibirna dek nyumputkeun masalah kapan tapak leungeun jeung sukuna nu ngajawab wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Cek Allah teh misalna kapan Quran masih eta mah kertas teh Gusti tempat nulisna. Nya kapan nyitakna ge di Al-Ma'arif nyitakna wungkul ku si eta mah da eusina mah dawuhan Allah boa ditambahan atau dikurangan ku percetakan boro-boro cucungik percetakan Gusti jin salangit ge mal bisa niru Al-Qur'an boa teuing asa boa Gusti cek saha kapan cek Gusti kitu inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun Quran mah pan moal bisa dipalsu eta maneh pangna nurut ka kami teh lantaran maneh teh hayang sawarga sanes abdi matara usuli fardol maghrib lil sawarga sieun kunaha ka maneh teh sanes abdi matara usuli fardol isya lil neraka tara usuli sunatan tahajud lil punah hutang tara usuli sunatan duha lil payu anak tara abdi mah da kabege lillahi taala rumah sadipitah we ku Allah abdi nurut ka Allah lantaran rumah sa Allah dulungan abdi cek Allah teh bohong sia lillahi taala geuning maneh mah acong-acongan teh kalah kanjing hareup ka kulon sanes bisi sanes ka kulon abdi mah teu ngudag-ngudag kulon abdi mah ngudag-ngudag kiblat Ka'bah ngaranna salat abdi mah nying hareup ka Ka'bah lain nying hareup ka kulon nah atuh maneh kalah kanjing hareup ka kulon kalarasan we ti Bandung mah kiblatna teh persis aya di belah kulon dalamun abdi pindah mah ka Afrika meureun abdi teh nying hareup ngetan abdi mah teu ngudag-ngudag kulon jeung wetan kidul jeung kaler tapi ngudag-ngudag kiblat Gusti Ka'bah ngaranna atuh kitu mah maneh teh lain lillahi taala tapi salat teh rek nyembah Ka'bah nauzubillah min dzalik abdi mah teu salat nyembah Ka'bah nyembah Allah ngan pedah nying hareup ka Ka'bah nah maneh make nying hareup ka Ka'bah ai kapan Gusti nu nitahna pantep Gusti wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatrul masjidil haram
di mana bae anjeun ayana wajah anjeun hadapkeun ka Ka'bah Baitullah di Masjidil Haram. Kapan Gusti nu nitahna? Nah, teu make nitah. Pek jawab kitu ari wani maka Allah. Wani kira-kira moal. Cek Allah teh nah mane make nyaharep ka Ka'bah. Kapan Gusti nu nitahna? Nah, teu make nitah. Da abdi mah eueuh deui nu dipigawe iwal teh nu dititah ku Allah. Eueuh deui nu ditinggalkeun iwal teh nu dicarek ku Allah. Kakara jelema nu kitu diajenan ku Allah, digupai, digiring, digerok cek Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tuh kami nyeun tempat anu mulia bari agung eueuh tungtungna jannah ngaranna, surga ngaranna, pekop eusian keur maneh kami teh ridho ka maneh da geuning maneh ge ridho ka kami. Eta buruhna. Kapanggih nya? Sawarga mah sewereng lain tujuan tapi akibat. Paingan tara sejak kaula puasa poe isuk sabulan lilana dek meuli sawarga pantara kitu ge. Naon sababna? Sawarga mah akibat dari di udag-udag mah karidoan Gusti Allah. Akibat sawarga. Cara kaberatan sawarga mah kira-kira. Ngising mah lain tujuan, akibat. Datara aya jelema nu sejak kaula dahar badag garah ngisingna bedegul tara aya. Bek we dahar sing nyaan. Engke akibatna bijil sesuai sareng kamistiana. Kitu Ibu ahli salat mah ngareunahna teh. Atuh Pak Ghazali ari cerewet dipariksa kitu mah abdi mah kajen jadi tukang salat teh ngarasa dipariksa ku Allah dina poe hisab. Ya Rabbana. Kabeh ge dipariksa. Tukang salat jadi dipariksa, tukang dipariksa, ahli dipariksa, mending jadi ahli. Ngarah bisa ngajawab. Kumpul tukang salat, cek Allah. Lut bener tukang salat. Gitu. Gom karena pengadilan nu maha suci. Naon sia make salat, cek Allah. Galib. Gitu bisa jawab teh. Saha nu disemah ku maneh teh pangeran abdi Gusti. Pangeran nu mana? Atuh, kapanana adi pangeran we. Da kitu di lembur abdi hari salat lohor maneh teh sabaraha ka lumrahna mah 4 rakaat Gusti di ditu geuning maneh mah atuh kalah ka acong-acongan nyengeret ka kulon ih da tiput aki keneh ge kitu di ditu mah tukang salat kan anu mawi ladang salatna teh bujeng-bujeng rek dipake meuli karidoan Allah di alam baka jaga di alam dunya ge ladang salatna teu pati karasa nikmatna. Boro-boro ku batur, manehna ge teu ngarasa amisna salat di alam dunya. Ahli salat mah boro-boro keur dina sorangan, baraya jeung tatangga. Malah jelema nu can disunatan ge ngarasa amisna tina ladang salat ahli salat. Sabab ahli salat mah salatna teh boga akibat. Akibat nu hade salat lohor, akhlak goreng nyingkah, akhlak hade nyampurkeun sajengkal. Tambah ku salat asar akhlak hadena nambahan sajengkal deui. Tiap salat tiap nambahan akhlak nu hade, tiap ngaleungitkeun akhlak nu goreng. Kitu ahli salat teh. Ahli salat mah Ibu da sebetaheun. Hungsing atina teh. Hese sare hese dahar. Lamun boga imah geus anggeus, masjid can anggeus. Jadi ati ahli salat teh. Tapi kapok ngomong pamajikan teh ka salaki. Bapana izin teuing ku Allah, era teuing ku manusia di alam dunia. Ari imah urang geus anggeus, ari masjid urang teh teu boga. Cing urang badami jeung baraya jeung tatangga ka ditu ka RT jeung ka RK. Caritakeun kumaha urang teh rek nyieun masjid, izin ku Allah. Kitu ahli salat mah. Malah boga paku hiji, boga kaisa teuteuk ge diteuneun. Kumpul-kumpul keur nyieun masjid. Bari usaha, bari mikir, bari ngajerit atina. Kumari tukang salat teh sapodo teh teuing dek aya masjid di Allah. Malah sakabeung waktu mah kai nu dikumpul-kumpul ke masjid ge ari can aya baturna pan dicokot keur ngomean kana emeh heula sakedeuk. Tukang salat tuh. Istilah ya mah, istilah. Jadi tukang salat mah salatna teh teu efektif akibat di alam dunya nya. Nu matak barudak urang teu pati kabitaeun ku salat ge lolobana mah da lain salah jeung lain kotor agama urang, salah urang ku anjeun we. Ladang ibadahna teh teu pati katempo buahna boro-boro di akhirat di dunya ge teu kadeuleu. Nu matak pan sok loba barudak wara ngomong, "Alah, kalau ka salat we getol geuning dianyukan mah teu mere." Tah eta. Loba mah.
Ahli salat mah ibu teu betah di imah boga kursi harga 1,5 juta. Oh, pamajikan ngomong bapana izin teuing ku Allah era ku jelema ari di imah sakitu keur tempat diuk urang wungkul tapi ka make kursi harga 1,5 juta ari di masjid boro-boro aya karpet cara di lemur batur samak salamar 2 lamar ge lain meunang ngahaja meuli dume anu paeh ngadadak we tetangga nya dan rata-rata ge nya ari samak urut nu paeh sok dialungkeun ka masjid kawasna mah teu pati kaasup ibadah gede eta mah kawasna. Naon sababna? Da manehna teu butuheun pan. Da ibadah gede mah nu manehna butuh tapi teu dipake dibikeun ka batur ibadah gede tah. Ieu mah teu pati butuh manehna kapan diteuneun oge ku salakina di dapur. Samak ti mana bapana? Pamere si Asun Eyang, ka masjidkeun. Jadi nganggap terang karuntah ka masjid teh. Buruk we samak urut kitu mah. Tak ahli salat mah teu betah. Cik urang kumpulkeun duit sakecip sewang mah badami jeung tatangga. Urang meuli samak nu rada lebar ti Tasikmalaya. Beh dituna meuli karpet. Kitu ahli salat. Kumari tukang salat. Malah ari usum perlu mah samak ti masjid ge diinjem heula ka imah. Bapana loba mah itu kumaha cokot teu samak di masjid minjem-minjem ke masjid gitu. Tukang salat tuh. Nu matak ari salat di kota geningnya di masjid-masjid gede sok loba sendal nu pahili tinu beuteuh kana butut eta teh digubung ku tukang salat eta teh. Cingkuring di rompok gaduh karpet sedekah ti Dokter Sarwono tepang di Mekah di Masjidil Haram manehna ngomong pagojali abdi tiasa ka Mekah nikmat ya Allah. Nadar pagojali mundugi ka Indonesia dek mangmeserkeun karpet keur masjid teh syukur atuh doraka teh mun teu dilaksanakeun dugi ka dieu teh atuh teu hararese berat pinu we masjid teh 600 ribuan dengan sapeuting umurna karpet teh lebih isuk teh digubung ku tukang salat eta mah teh kira-kira pribados nyeri atina sumun ari maling mah ti mana-mana ge doraka ibu maling ti imah doraka maling ti masjid mah leuwih doraka. Nu maling ti imah teu euceun ka jelema teh nu maling ti masjid mah edan dah. Bea bakat tingku keul pribados nelpon. Ka kepolisian cing minta polisi saregu mah nu kumisna segede-gede leungeun. Urang ubek kota Bandung diobek ti isuk tepi ka sore teu kapenna. Nya pinter bangsatnya, pinter. Cetak eueuh sakola bangsat kitu. Komo lamun aya fakultas jurusan kebangsatan. Beak. Cek beribadah sih urang tayangan lah urang tamaskeun moal ka Sumedang lumpatna. Ngajual karpet loba moal ka beuli ku urang Sumedang, moal ka Garut pasti ka Kulon. Mun teu ka Cimahi ka Bogor, berik di Cimahi aya. Teu kira-kira eta nu harga 8.000 teh dijual 3.000 sameter. Nya teu rugi sih eta mah da teu modalan atuh pan. Cokot tah tukang salat barudak eta di rompok itu tebeka kitu cilimisnya ari di dieu mah moal insyaallah da buguh dikuriling ku ustad ku kiai ku santri moal duit ka dinya sabangor-bangorna barudak ari bangor mah ulah aneh da eta mah watak ngora tah malah lamun budak ngora teu bangor lain budak ngora nu normal teh cara buah mun keur ngora haseum eta teh watakna lamun aya buah ngora teu haseum eta teu normal ngan lamun hasil tepikeun ka aki-aki terus gitu ari keur ngora bangor mah mojeun eta mah budak normal teh ya ngan ulah tepi ka kolot bangor tadi dieu mah moal aya nu tepi ka ngunghak ka masjid pulang balik moal jeung dina aya nage entong hariwang da di masjid ge palingeun atuh teh nakeun antep sebel atuh cenah nyeri urang dieu masjid desa mak salamar urut nu paeh paling aya ahli salat mah teu betah anak sorangan sakola anak sorangan masantren anak batur teu sakola teu masantren ditanya naon sabab teu boga rezeki badami jeung baraya yuk urang sarakolakeun ku urang yuk urang ka pasantrenkeun ku urang kitu ahli salat mah teu betah sakulawarga seueuh dahar tatangga teu ngebul komporna titah pamajikan indungna duakeun tabiaskeun urang teh bikeun ka tatangga wati naon sababna teu bisa meuli beas-beas acan kitu ahli salat anu mawi ladang salatna teh karasa amisna di alam dunya lain ngungkul ku dirina sorangan dalah jelema nu can nyahueun Islam ge ngarasa amisna
salat tina ladang salatna ahli salat. Ari tina ladang salatna tukang salat mah nya boro-boro keur batur dirina sorangan ge teu pati ngaraos amisna. Semun pangocali mah kaning abdi nu kitu teh cek ibu, lain abdi sararea ibu nu matak umat Islam sakieu nasibna ge. Urang teh karek teu pikeun derajat tukang salat teh urang. Mugi-mugi lewat pengajian ieu sing ningkat teu pikeun ka jadi ahli salat. Dari salat tukang mah duh nya tapi keungeun. Cerewet-cerewet deui pangocali salat-salat we geus ngarti. Dek teh cerewet kumaha pan tihangna agama ulah kaliru. Malah setan teh dituar ku setan teh salat. Da setan mah tara ngilu nyarek zakat, tara nyarek puasa, tara nyarek haji. Malah sakali waktu setan jadi supporter di dinya. Muncul Allah teh haji maneh, setan jadi supporter. Haji. Cek setan teh. Cik sing gablok pikir maneh geus kolot. Ngan tong salat teh tong salat. Kitu setan. Ngarah naon cing? Ngarah modalna beak dipake mau ngahaji tapi dangdanan pikeun akhirat lantaran salatan. Datang perintah agama, zakat.